ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bidarwin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qallama nahtabiru, jeung jarang nyoba kami, jarang saeutik, jeung jarang nyoba kami ngetes amian ka bahasa kasar nama amian itu naon bodoh gitu. Jalma umum, ari umumna jelema ngarti atau teu ngarti? Ya teu ngarti bahasa itu. Amian ka jalma bodoh ngan bisi galak teuing jalma umum. Wa aksarun nasi bari ari kalolobaan manusa, bari ari kalolobaan manusa rata-ratana jalma teh amatun eta anu bodoh. Illa wajadta, lamun urang rek nyoba ngetes jalma hiji-hijina gitu, illa wajadta angin manggihan anjeun, illa wajadta angin manggihan anjeun hu ka itu amian ka jalma umum. Maka lamun tiama dicoba hiji-hijina rek jalma nu tukang salat rek tara salat gitu, nu salat teh heulanan mah jahilan, lamun dicoba mah ternyata panggih jahilan barianan anu bodoh, barianan anu teu ngarti bil wajibati kana pirang-pirang kawajiban, kana pirang-pirang kawajiban, wal muharramati jeung kana pirang-pirang anu diharamkeun, rek teu tiba kana haram kumaha dah haram na kitu nyaho. Aya bahasa ti ulama naon, malam ya'rifis syarra yaqti, jalma nu teu nyaho kana goreng maka bakal ragrag dina goreng. Jalma nu teu nyaho di dinya teh aya logakan katutupan ku cai maka bakal ragrag dina logak eta. Minimal lah urang nyok ade utang belah dinya rata eueuhan katutupan cai pan banjir aya ditinjak teh belebes teh jero geuningan. Jadi apal bagian-bagian mana anu mutuk-tuk mana anu jero. Nah rata-ratana umumna jalma teh cenah jahilan bil wajibat, teu nyaho kana nu wajib, teu nyaho kana naon kanu haram. Wa bi umuri dini jeung bodoh bi umuri din kana pirang-pirang urusan agama. Wa jahilan bi umuri din jeung kana pirang-pirang urusan agama, anu padahal urusan agama ieu mah allati anu laya juju anu henteu meunang, laya juju anu henteu meunang, walaya sugu tegesna mah teu meunang. Laya juju laya sugu teh eta kene anu mana teu meunang. Naon al jahlu bodoh, naon al jahlu teu nyaho, teu meunang teu nyahona bisaiin kana saperkara min hak tina itu allati, tina itu lati tapi eusina umuruddin. Jalma Islam padahal mah itu ngan Islam naon Islam, Islam naon teh Islam ilu-iluan, Islam ilu-iluan. Naon sababna Islam teh? Heuh sabab indung bapana Islam gitu we. Osok salat osok sabab indung bapana sok salat gitu. Jadi Islam tuturuti, tuturut naon? Tuturut munding, turut munding. Mata lamun dikoer mah teu nyaho nu digawean teh, mana nu wajib teuing, mana nu sunat teu nyaho, mana nu makruh. Pokona mah da urang mah sok kieu we nuturkeun di heula oge da kolot kieu. Jadi rugi tah lamun jalma ngagawean hiji perkara teu apal kana
ieu hukumna naon ieu teh? Disangka sunat puguh makruh, disangka makruh puguh sunat. Jadi orang mana nu kudu ditinggalkeun teh nyaho, mana nu kudu digarap teh nyaho. Sedengkeun ari nu ngaran ganjaran mah nalika urang ngagawean hiji perkara parentahan, urang minimal hate kudu nyaho ieu teh diparentahkeun ku Allah ku Rasul, kakarak jadi ganjaran. Jadi lamun digawean apal teh ieu teh naon sugan sunat, ieu teh nu turun Kangjeng Nabi teh nyaho. Teu apal. Rugi puluhan tahun di bawah heula. Namun orang ditawaran dahar aya dua, aya sendok atau aya kuleungeun, milih mana? Milih sendok milih kuleungeun. Kangjeng Nabi nyunatkeun langsung tanpa ngagunakeun naon. Teu make sendok teu kecuali rek kukumbah eueuh. Eueuh cairna kakarak eta mah kira-kira aya mah. Mata kerada boga aya nilai plus lamun dahar langsung kuleungeun teh. Ternyata cek ahli kedokteran oge beda. Pan umat Islam di Islam disunatkeun dahar teh make tangan kanan. Naon sababna? Ternyata dina leungeun kanan aya enzim cenah. Teu nyawa enzim teh teh naon? Urang mah nyawa enzim teh eta teh odol. Aya enzim. Lamun dahareun naonna dicekel ku leungeun katu, nalika di dahar teh babari buruk dina beuteung teh. Matak sok urang coba cepot leungeun ku leungeun kitu. Mun teu tere haseum. Apa gitunya? Matak cual-cual ulah ku leungeun katu misi tere haseum. Kurbat korobek ku leungeun kenca wae. Sok haseum tere bau. Lamun barang dahar teh gitu. Pan dahar teh ku leungeun katu. Lamun kuduanana kumaha? Monyet. Sok kuduanana kumaha jeung suku ge ngilu ngeupel. Aya leungeun katuh ternyata nyambung jeung kesehatan oge. Urang mah teu nyaho, Kangjeng Nabi nyunatkeun ku leungeun katuh. Eta ge tanpa ngagunakeun alat naon, langsung ku ieu sabab lamun ku sendok eueuh enzimna. Oge deui naon, urang moal meunang pasunahan go kocok leungeun. Jadi leungeun teh rek bersih, rek teu bersih, nalika rek dahar hiji sunat teh naon ceuk eta. Kokocok nu kadua naon kekemu. Mad-madoh teh sajabana dipake wudu termasuk rek dahar teh sunat kakemu heula. Coba lamun urang ada urang mah osok rek dahar kokocok leungeun. Naon make kocok leungeun? Geuleuh. Tah nyantelkeun sunat kitu, da teh nya hukumna sunat oge. Berarti ngagawean sunah Kangjeng Nabi teh lain ngagawean eta teh arahna sabab nuturkeun pagawean Kangjeng Nabi, sabab boga naon alasan geuleuh da lamun leungeunna teu geuleuh mah kieu we. Pan beda alasanana. Nu ngarti jeung nu teu ngarti beda alasan. Naon tuh make kakemu? Apaan tadi tas eta? Tas lu ngalamot naon tadi? Jadi rek dahar teh kakemu heula geuleuh tuh. Beda alasanna. Nah maka kakemu apaan dina iya aya cenah sunat di antara kakemu. Rek dahar, keur dahar, tas dahar, rek dahar 11 pasunahan, geus dahar ge 11 pasunahan, pakayu ditotor eta teh. Jadi dahar waya oge teu kurang ti 20 pasunatan. Mun apal mah gitu. Mudah artinya seubeuh we bebeunangan teh geus sakit. Teu meunang pasunatan naon. Matak jelema berilmu mah pagaweana barang biasa akur jeung urang nilaina da akur jauh. Naon sababna ilmu nu ngabedakeunana pentingna ngaji teh kitu. Sakitu barang sunat teh lain kana bab salat karek dahar. Can sare, can KWC, sautak-sautik beureun urang hafal. Oh sunatna kieu, sunatna kieu. Moal sarua nu bodo KWC jeung nu ngarti KWC. Nu sok ngaji KWC jeung nu teu ngaji KWC. Kaluar ti WC teh ganjaran hungkul. Beuki sering modalna beuki loba ganjaranna. Nya eta barang teu pira teh. Sabab naon? Apan asup KWC teh hiji sunat pabacaan. Allahumma coba lamun teu asup ka WC moal dibaca eta teh moal meunang pasunatan eta. Asup ka WC sunat ngalengkakeun suku kenca. Pan ieu mah reka mana teh teu ka WC maka teu meunang pasunahan ngalengkakeun suku kenca. Di jero WC sunat ulah ngobrol. Coba lamun di luar si cicing, gicup. Di jero WC mah cicing wae teh. Naon sabana pangna cicing? Garek ngobrol naon atuh? Pak teu nyaho tah. Naon pangna cicing? Apan makruh ngobrol di WC teh. Tuh alasanna teh puguh. Naon tah? Tapak ilmu.
awam mah jalma awam, umumna jalma da umumna jalma memang teu hayang ngaji teh ya gitu. Jadi naon ari umumna jalma teh, jadi jahilan bil wajibat, nu tong boro-boro barang nu kadituna sunat itu, nu wajib wae teu apal, nu haram teu apal, urusan-urusan agama anu padahal mah la yajuju wala yasugul jahlu, teu meunang nepi ka urang bodoh dina urusan eta, teu nyaho ya anger. Mata eueuh deui pang gede-gedena cenah amalan di akhir zaman teh adalah mangkat ka pangajian. Masih kene anu kapeureupeunan keneh wae. Naon ngaji wae teh teu apa deui. Biragut teu kabita ku 1000 rakaat salat sunat. Eta teh lain sarua jeung 1000 rakaat leuwih hade tinimbang salat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat lamun digawean ku urang teuing sakumaha 1000 rakaat nu dina keterangan eta teh lain. Sabab 1000 rakaat eta mah 1000 rakaat hiji nu bener, nu kadona ikhlas ngagaweanana diterima ku Allah. Hese ibadah yang diterima teh hese. Aya jelema ikhlas ibadahna bener dan teu. Aya jelema bener ngagaweanana ikhlasna eueuh. Mangkat ka pangajian mah leuwih hebat tinimbang salat sunat 1000 rakaat. Salat sunat 1000 nu mana lain 1000 rakaat nu urang lain, dan urang mah teuing akur jeung 1000 rakaat nu eta teh lain. Nu bener syarat rukunna, nu bener susucina, nu bener nutupan auratna, nu bener madep ka kiblatna, nu bener sujud jeung rukuna, nu bener maca tahiyatna, tasawufna. Tasdid hiji coplok teh jadi tasawuf. Di mana-mana teh jadi wajib diulang tasawufna. Mun teu diulang nya teu jadi salatna coba he. 1000 rakaat 5 wadulah. Hese ngalah eta mah mangkat ngaging ngaji 1000 rakaat dicatet. Coba kitu teh ngeunaheun. Gitu ya intinya. Mata kurang mah tong lebating harewasan, tong lebating kapengaruhan ku beja ti batur naon ngaji wae teu nyahoan. Balik ngaji sapaleun. Oh mana bisa wa ilam yujan jeung lamun mah henteu dipanggihan itu ami jalma umum teh umumna manusia. Wa ilam yujad jeung lamun teu dipanggihan itu ami jahilan barianan anu bodoh bil kulli kana sakabehna. Da umumna jelema teh jahil. Kumaha lamun ieu jalma umum tapi teu bodoh teuing kabeh, henteu aya nu nyaho mah. Aya pagaweana nu akur jeung aturan agama umpamana wa ilam yujad jahilan bil kul wujida tah dipanggihan itu ami jalma umum. Ketika manehna teu bodoh kabeh maka naon dipanggihan eta umum jahilan barean anu bodoh bil bani kana sawarehna. Da jalma umum ngarti sawareh nya nu sawarehna nya teu ngarti teh bari nu sawareh nu ngarti teh nu akur jeung agama. Heuh eta mah jelema teh tarang ngaji tapi sujudna bener. Aya jelema nya teu pernah ngaji tapi sujudna bener. Ramona nikel sarua. Pamana tarangna bener, neundeunna bener pamana teh mah. Tapi tanya ke urang. Nah, urang make sujud kawas kitu, ada urang dicontohan heula kitu kieu oge. Teu nyaho eta teh rukun sujud teu nyaho ngan kitu we. Tah. Dina lebah ngartina oge jelema awam mah, jelema umum mah wa in alima jeung lamun mah nyaho itu ami. Jeung lamun mah nyaho itu amian saean kana saperkara. Saean kana saperkara min dalika tina itu nu kabeh atawa tina itu eta we lah. Naon? Umuridin. Urusan agama. Lamun teh mah jalma umum nyaho aya nu nyaho tina urusan agama wajad tah manggihan anjeun. Wajad tah manggihan anjeun ilmahu kana nyahona itu ami. Kana nyahona jalma umum kana nyahona amian bihi kana itu kana itu saean. Maka nyahona jalma umum mah ternyata ilman masmu'an, ilman kalawan nyaho masmu'an anu meunang didenge. Heuh nyaho kadenge dedengean gitu. Aya nyaho dedengean, aya nyaho tuturuti pan. Ieu lain ladang nyaho ilmu lain eta mah.
sedangkan hari nyaho deui padahal sok aya kieu heueuh cenah mah ceuk ustad anu cenah ngaranna oge engke teh ngadengene ceuk kieu ieu heuh cenah beja anu ceuk itu mah kieu deui mata penting eta mah disadiakeun kitabna ngalah urang cenah ceuk anu tapi cenah ceuk Nasruddiniyah pan beda rasana cenah ceuk naon teh ceuk Fathul Muin pan beda hawana sanajan teu bisa maca oge dah harita pernah diaji teh Fathul Muin ulah sekedar beja beja mana pikir ayo we jelema dua jelema debat ieu ceuk beja pa beja we nya hasilna ge beja deui wae bener kudu puguh gitu ieu mah beja ieu mah puguh eleh nu beja ku puguh kudu jelas gitu wa in alima syai'an min dalik wajadta ilmahu bihi ilman masmu'an dedengean gitu masmu'an anu didenge kanyahoana teh min alsinatin nas tina pirang-pirang letah manusa sekedar beja ceuk batur di mana-mana boga ilmu ladang beja lemah ieu engke ge ngadenge beja deui bakal ngagiclek deui aya jalma ladang apal beja biasana di urang manehna sok kunut udah masing terkunut oke mau batal ya sholat mah gitu dah kunut mah terlain rukun sholat tapi sunnah abad ngan ieu teh jadi identitas naon urang gitu identitas urang sebenarnya lain identitas NU lain naon sababna apaan NU teh dina bermadhab fikih nyandak kana salah sahiji madhab opat gitu lain Imam Syafi'i unggul lain lo NU teh tapi nyandak salah sahiji madhab opat cing ari madhab opat kunut kabeh teu yang ditanya Imam Hanafi mah teu kunut matak Imam Syafi'i nuju harita berangkat ka mana ka makom ziarah ka makom Imam Abu Hanifah anjeunna pas ku jamaah didinya dijadikeun imam pas salat subuh anjeunna teu kunut menghargai ka urang dinya teu naon eta teu naon da memang teu matak ngabatalkeun salat jadi tong kieu kunut NU teu kunut NU urang meureun mah kitu pan NU teh sadunia gambarna ge jagat jadi lamun NU cirina naon cirina kunut eta teh ngaleutikeun NU sebenarnya sok tanyakeun ka Gus Baha mun kira-kira ya cirina NU teh kunut moal narima masih aya dilagukeun oge naon sababna tuh apaleun pan pikir teh opat madhab jadi nu dicekel ku NU teh salah sahiji ti madhab opat rek anu mana pek bae bisi urang ngomong ngarti mah pinter urang mah poe Senin madhab Imam Syafi'i poe Salasa rek Imam Hanafi poe Rebo rek Imam Maliki poe Jumat Imam Samudra asal salah sahiji nu opat ai puguh mah gitu ngan lamun urang kira-kira teu bisa ngajawab gitu geus nu biasa wae non kunut NU cenanya non subuhane NU itu sebenarnya mah jadi kurang iya jadi subuh NU make kunut gitu berarti di luar NU nu anu teu make kunut berarti lain NU atau NU nu di luar negeri anu naon anu bermadhab Imam Hanafi NU teh pan sadunia sedangkan ari sadunia teu sadayana bermadhab Imam Syafi'i anu nyunatkeun kunut aya di luar Imam Syafi'i anu sunatna justru make kunut teh makruh madhab Hanafi mah tak tong aneh ngan di urang paring gitu di urang mah lamun teu kunut teh lain bermadhab Hanafi tapi dicomotan anu ngeunahna di urang mah ngan lamun urang jadi urang lamun urang teh salit-alit urang dipelajari kitu era rek nyalahkeun batur teh moal lain kajian kana jempling teh keun wae gitu kecuali mun eta mah tara maca Fatihah lain deui urusanana eta mah atau tara maca bismillah keur urang ya tapi na keur urang da urang mah naon bismillah teh ayat kahiji tina Fatihah nalika eta teu dibaca atau urang ngamakmum ka imam nu teu maca Fatihah jangan berharap salat urang sah teu meunang ngamakmum ka imam nu teu maca bismillah gitu dibaca tapi lalaweunna kajian penting dibaca ulah nepi ka henteu gitu sanajan di mana rek di Mekah ge sarua keneh teu maca bismillah mah teu sah keur urang madhab Imam Syafi'i mah
sok sanajan madhab sejen anu salin imam urang maca bismillah teh wajib. Teu wajib. Naon sababna? Sabab bismillah dina Fatihah mah lain ayat Fatihah cenah. Da ayat Fatihah kahiji teh dibatur mah naon? Alhamdulillah. Ta urang madhab Imam Syafi'i, ai Imam Syafi'i rata-ratana nu dicekelna di Indonesia rata-rata lobana. Tak urang mah naon bismillah wae. Aya aturan di urang, aya aturan dina bab berjamaah engke. Jadi ulah kabita kuning ali lobana berjamaah. Oh ieu mah jamaahna loba yeuh. Di Masjid Agung imam nanti teu maca bismillah tong dimakmum. Mending salat sorangan jadi daripada ngamakmum teu jadi. Syukur-syukur anu daek kitu ya mah. Hayu urang ngomong ka ditu itu mah tingali imam nage. Imam besar udang nage gede. Wah seperti nanti maca bismillah henteu geus urang duaan wae berjamaahna. Gitu eta mah itu bisa ditawarkan bismillah mah ku Syekh Nawawi oge gitu ngamakmum ka imam nu teu maca bismillah maka batal salat makmum kumaha teu apa aya teu apal mah cukup ku sangkaan ngan lamun engke hiji waktu apal nu geus kodoan daek mah daek mah ngamakmum kanu kitu akeun bae urang teu apal ieu adalah soalna naon cicing di masjid eta teh hari teh urang teh di asar pas pisan asar ngamakmum ka imam eta pan teh nyaho ari asar mah da tidak bersuara teh ya teu kadengi ku makmum suarana gitu ari pek teh pas magrib ka nyahoan eueuh bismillahan geuninganan buah-buah dibaca kelalaunan aya kene husnudon tah urang kagok bari ngobrol ngopi nanya atuh di dieu mah teu nganggo bismillah ada bismillah mah lain wajib ieu dibaca terakhir atara kalian wajib sholat nu tadi kodoan sholat nu katukan bisi pernah ngamakmum ka imam eta kodoan mau ngodoan antong ngamakmum ka imam eta gitu atawa bismillah mau dibaca ngan aya syarat nu sejen anu teu digawean dina sholat jiga naon jiga nu kamari teh wayajibu isma'un nafsihi jami'a hurufiha gitu wajib meredenge karena bacaan-bacaan anu wajib dibaca dina jero salat minimalna nu maca teh kadenge ku ceuli sorangan ternyata da imam nage sorangan teh tong boro-boro ku batur ku ceuli sorangan teh kadenge da ari imam mah sok kadenge teh rakaat hiji kadua Fatihah itu oke ari tasahud lain kewajiban rakaat katilu kaopat maca Fatihah di eta lain kewajiban sedangkan lamun ayeuna rakaat ka hiji kadua dibaca biasa juga kumaha kumaha bismillahirrahmanirrahim aman tah salat maghrib na rakaat katilu na kumaha maca imamna teu jelas tah teu puguh tah kumaha tah teu jadi bacaanna di mana-mana bacaanna teu jadi maka naon atuh salatna ge teu jadi da bacaan nu teu jadi mah wajib diulang dibalikan deui geuning ngabalikan dina ge henteu da nyangkana disangka jadi kumanehna boro-boro hayang balikan deui maka salatna nu teu jadi gitu mata ge berjamaah teh gede ganjaranana gitu ngan urang kudu apik kudu telik mana imam nu pantes dijadikeun imam gitu bab sora we hungkul heulaanan mah komo piraku besoraan ada kadenge ku ceuli sorangan ari ieu nempel naon teh mik teh dan minimal ari aya mikan kieu mah sorana kumanehna kadenge ku sorangan ge kumaha pasti kadenge da nempel dia tuh ternyata kumaha ge eueuh keneh wae tong dimakmum teu sah salat mah Pak nya masih minimalna dibejaan ku urang gitu dibejaan syaratna dina bacaan teh lain sekedar dibaca hukum tapi aya syarat-syaratna Fatihah aya syaratan takbiratul ihram aya syaratan ngan disimpulkeun rata-ratana dina syarat setiap bacaan dimulai takbiratul ihram tuluy Fatihah tuluy maca tasahud akhir maca sholawat maca salam kahiji eta kabeh rata-ratana rada meleset teh dina lebah suara rata-ratana dina lebah suara rada naon rada ngacapluk teh gitu ari nu sejen-sejen mah rata-ratana biasa lah eta mah jadi rada ala lakur nu sejen mah gitu eta lebah dina suara leungit
teu dianggap eta bacaan kurang dibaca, najan dibaca dianggapna teu dibaca. Udah tuh apa nu wajib dibaca teh nu mana kabeh we ti mulai mimiti salat nepi ka anggeus. Da sanajan bacaan sunat, maca surat, maca Allahu Akbar kabiro, bacaan dina ruku, dina sujud, diuk antara dua sujud, tahiyat awal, eta kan bacaan sunat tunggul. Dibaca sok dibaca. Sorana eueuh batal salatna moal. Masih eueuh soran teu nepi ka ceuli sorangan ge. Ngan meunang ganjaran eta dibacana moal. Jadi suara teh menentukan hiji mun bacaana wajib eta suara ngajadikeun sah, tapi lamun eta bacaan sunat eta suara teh ngajadikeun ganjaran. Berarti lamun dina jero salat urang ya nu wajib eueuh soraan, maka otomatis nu sunat ge moal meunang ganjaran. Da salatna oge secara keseluruhan dihukuman batal. Najan lebah nu sunat urang aya soraan, nu wajib eueuh soraan. Mata kurang supaya nu mana ya nu wajib dibaca teh nu sunat dibaca, nu sunat mah jadi sabab meunang ganjaran, nu wajib mah jadi sabab sahna pagawean salat. Maka geus kabeh we ti mimiti. Sahurup mata oge, mata pantes lamun abah guru sukumpul nyontoan rata-ratana cenah biasana ka alaman ku ibu-ibu cenah. Ibu-ibu di ditu beureun di Kalimantan. Da memang anjeunna nuju nyariosan ka ibu-ibu nu di Kalimantan. Ternyata ibu-ibu cenah lamun pas Allahu Akbar lemah akna leungit. Allahu pas ak ngeplos. Allahu Akbar. Jadi akna aya, kapna eueuh, barna aya, maka sahurup dina kap eta nu leungit ngajadikeun sabab maca takbirna teu jadi. Lamun teu jadi wajib diulang. Lamun teu diulang teu jadi salatna. Berarti atuh meureunang tahajud urang teh maka saputing teh 700 rakaat. Itu pan lobarnya. Capek gawe. Teu kapake, eta masih nyepelekeun keneh kana ngaji. Masih kena nyepelekeun keneh kana ngaji. Capek gawe teu kapake jadi teh. Gara-gara hiji teh, gara hiji. Maka itu umum teh. Tak dicaritakeun diri ku Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ti baheula keneh. Katukang ieu teh geus lila gitu. Aya 100 tahun katukang geus didongengkeun. Rata-rata aksarun nas. Kalau lobaan jelema teh di dunia teh ieu teh naon? Amatun. Bahasa lempeng nama teu ngarti kan agama teh. Tapi teu ngarti agama teu rumasa bodoh. Rasa teh asa. Ya urang mah matak ngaji ge rumasa bodoh matak ngaji gitu. Matak bisa ditanya naon ngaji wae, urang mah bodoh. Cukup sakitu jawabanna. Ari anjeun mah pan pangarsa mah tarang ngaraos tos ahli. Nah, jadi naon pantes lah teu ngaos oge abdi mah rumasa matak ngaji unggal penting abdi bodoh. Ngan sugan we ku nembongkeun urang ngalengkah ka pangajian unggal penting nalika urang dina ibadah loba salahna Allah ngahampura ka urang. Da puguh aya katempo. Geus dihampuran mah nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifana bima'ala Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi antarzuqna wasi'an tarzuqal amana abditawasul kufangaosan abditawasul kufamurukan mugi Gusti Allah garis kian kajeng